orang lain boga orang pan orang ge kulit jadi masalah eta ingit ge ka imah rupaan akaran gedean bukan orang menyetan elo ngarusak. Semangat ayah, masih pagi. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah tos tempat ayah tos di lokasi deui. Iyalah. Asugan teh geus di ditu geus ieu. Dihanca. Mantap. Lamun teu salah ieu nu arah ka ditu teh ka naon sih namina ka Bendungan Karian. Teu jauh-jauh amat caket. Si bos weh, mantap. Apa kabar bos? Well. Tahap kedua. Proses pembuatan saluran air untuk di wilayah Kabupaten Lebak. Jero di gede mah ya ada tanah. Emang itu cadas? Mudah-mudahan dilancarkan ya sobat. Gimana kabarnya, sehat? Wilujeng enjing, kita nyapa-nyapa dulu. Alhamdulillah dari rumah ke daerah sini hampir 2 jam kurang lebih. Perjalanan lumayan jauh. Mantap, kandang ayam. Pandan buat ngolek pandan. Gimana nggak balik ku sekintal mah sepoe gimana tangkal ayam lah lagi namanya baik orang kuda kekai makan ngarang-ngarang salah ngarang-ngarang gimana rucu tuh separo main namanya pacar anu guys mana pan baro Semarang jadi ayo nama iya pacing celong. Kernaon mang isuk kene biasa geus kokoreh korehan ya sudah aya hartaan yang cacing cacing kalungnya aya mana coba orang sepil emang nege obat penggede-gedean eta benernya mengibat panas kurang panas tipes cacing mah bermanfaat dan pedah gila doang pedah gila doang urang kewani beneran ya mah ulah nyaho bae can wani ya ulah nyaho minum bae ini nyaho nama kitu ya nyaho teh ameureunna ai urang istilahna dari komplit tanya eta cacingan eta dibeuleuh urang benang meuleuh campurannya dijieun kopi mantap gimana gimana bos gimana bos pakai air teh terus wih mantap ini kita di hari kedua loba hartaan banyak harta karunnya ini ngegerde di dinya mata udah harta karuna oh iya lain nyetuas tuh kaharep matadas ngampar
cadas iya makanya mah cadas pahatan. Heeh. Heeh. Saya lagi kudu kubalain kau. Balen. Nyemprotan. Beledak. Paling kita mah asal ka keumpi pa bae. Ada yang mentok aye areanan taran kucai. Heeh. Kucai teku beko deh. Itu kerurun ku kucai maksudnya mah. Jadi aman. Belum dia bere hareup. Ini mah eta kudu 3,5. Itu tunggul do kemarin tuh kabeh marolos. Polos-polos. Karena tadi kita kan mau tanaman Oh. di kasar orang mah. Oke teh nya orang lain boga orang pan urang ge kulit jadi masalah eta ingis ge ka imah. Rupaan akaran di akar gedean. Bukan orang menyetan elo. Ngarusak. Semangat ayah. Masih pagi. Oh. Itu kenapa ya celananya kurang bahan ya? Iya, ini mah bolong sendiri. Oh, bolong dari sononya ya? Iya. Bukan dari sononya ya ini mah. celana mah ya double nah. Tapi nggak sengaja Panjang dibolong di jero. bolong sendiri. Nya mah yang ngarah Karek-karekku bolong aja. Gitu ya. Dia habis pengecoran ini. Pengecoran di cakra. Iya. Oh iya. Bolong sendiri kan itu mah bobo kalau kena coran mah. Bilang apa sih? Nggak ngerti saya mah. Musim ngapu. Yuk kita cross check yang di depan dulu, guys. Hasil dari si Om ini nih yang paling ganteng hurung herang. Ngabaranyai. Sarapan tenggal karet. Serak dah orangan kalah ka rajit, soalnya kepotong tanggal eta. Iya, lur ya nu kieu tutorial nyadap di lembur mah di Sibura kota anu teu terang ya. Ieu teh bahan-bahan jeung pikeun salah sahijina nyieun sendal bahannya. Karena pakaian tiasa Gitu nih rak orangan tadi. tangkal karet anu diarahna geutah. Ieu teh lembur naon, Mang? Kira payung. Kira payungnya masih lebak kieu nya. Bisa tambahkan. Kira payung nama. Kepala ditu. Itu kira payung eta halangannya dong. Berarti ka dieu mah anu arah ka Bendungan Karia nya caget. Atuh sanes ya meci bojong ka dieu mah. Atuh emang ka ditu nama jalurna mah Jalur Karia. karian kane. Ini mah pasawahan ada dia mah. Iya. Coba Mang hoyong ningali ya carana supaya bisi aya orang-orang iya gitu tah penasaran. Cenah gitu. Tuh eta kieu tah lur tah cara ngerikna. Nah, Besok anyar di mah gugup deui tilok ya munggah. Nyadap deh. kudu nu tos biasanya. Berarti tak sekali sapoe teh sekali. Sapoe sakali. Dipupulna ira eta, Mang. Kukumane panan nimang mun nimbangna Sabtu. Oh di candakana. Sabtu biasana. Ente kering eta sapoe sabuting. Kering. Kering ya. Kering anu bagus mah geutahna. Tahu si mucuk ieu mah tadekeun gerak kering. Aya hujan be peuting atuh geus. Beak kucai. Kuari per kilo eta. Per kilo murah ayeuna mah. Berapa? Kumaha nu meuli anu 6.000 nu 7.000. Kan nu 7.000. Kaudina murahnya ayeuna mah. Murah. Biasana mah kan urut 10 nu 8. Nu 8. Ayeuna pangmahalan eta 7.000. 7. Menurun deh. Iya. Semangat, Mang. Masya Allah indah natunya. Bahan-bahan khas Indonesia. Mantap. Nah, orang interview ya, orang cross check si Mamang ganteng yang sedang bekerja. Mantap.
Untuk itu kita doakan si Mamang ini mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya dilimpahkan. Semangat Mang. Mantap. Ya tah lur, cara untuk penggalian tanah. Yang sebelum dipasang pipa untuk saluran air bersih di kampung Kiara Payung, Desa Tambak. Lumayan Mangnya, iya kadi mata tunggul tuh akar. Wadang. Orang tunggul. Tuh. Untuk mesin pacul gitu Kak Bos. Aktif. Udah aktif? Lain aktif nomor iya nak usinya lah. Hese sih. Pesan maksudnya men iya pesan pacul. Iya.